kasep. Dasar kuduna nu jadi salaki mak kitu kan nu jadi bojo teh cium pamajikan teh mastakana munanana nya nyium ka pamajikan teh ulah butuh na wungkul ulah nyupang wae tempo balik nabe mangseng kakara dicium bareureum kuduna marek ini trek naon-naon teh pamajikan teh cium tarangna ningal bapak geuning emak bapak bade ka mamana teh emak geuningan suntangan ka bapak teu weleh geuning suntangan bapak bade ka mana-mana oge teu weleh pamit bapak pun kitu di emak komo upami bade tuang geuningan bapak teu acan tuang mak mah teu acan mayunan tuang teu wantuneun kitu ngantosane gai bapak nuju teh jalan-jalan pan bapak teh lurah pan bapak mah lurah nya sering jalan-jalan nguriling ke tepi suwiling anya celang ka padesaan upami bapak nuju ka sawah teh emak teh oh di dieu teh Pak bade tuang teh ngantosan bapak jisim abdi bagede tuang oge dicareke cenah jang ngadaguan bapak maneh bilih ayang tuang bareng harita mah kungsi bapak geuning 2 dinten teu muli di ditu di Madukara emak puasa bapak 2 poe saum bela ka caroge nepi ka kitu ngabarerang ka abdi ieu emak sangu teu diasak-asak nya beak ku ucing tungtung nama mah tungtung nama beak ku ucing sangu teh heeh ari darurat teuing mah tuange ti payun ampun eta ya Widi maka Kang Semar wa ngalangkungan salira kaula Kakang Semar panutan kaula di dunya nya bisi lapar mah kaula hoyong sareng tuangna upami tuang sareng Kakang Semar teh sok ponyo mirasa raos kacida Kakang Semar sanajan tuang jeung daging ayam ge raos daging ayam mengeunah atunya sanaos uyah doang oge kaula mah ngarasa bagja nu penting aya sagedengeun salira panutan kaula Kakang Semar sumuhun nuhun Pak picontoeun balarea bapak tuladan bararea ieu teh bapak teh semohon nya ngan panginten uning ngakuan nyeun bapak ayeuna teh naon teh aju kumaha ka nya uning ngakuan nyeun pan ayeuna teh keluarga urang teh sakedikna ayeuna teh nuju harengheng ku dedengan pajejet ku dodeulean urang teh ieu teh naon teh aju katurug katutuh apan kajadian teh panu tumiba di nagara urang kasup di Tumaritis naon kumaha kakak nyapan hiji pan urang teh kenaan ku panyakit teh wabah heeh sanaos ayeuna parantos alhamdulillah parantos melandai ieu teh lada longgar mudah-mudahane ieu teh ciri tinu merbeng alam mudah-mudahan ieu panyakit teh cing leungit wabah cing ilang corona cing musnah amin jang amin tuluy apan kajantenan di Madukara Juragan Arjuna duka ka mana ngaleungit Juragan Arjuna teh ujug-ujug teu aya bapak ieu teh riweuh marukan ke kumaha heeh pidoana we bapak ieu Juragan Arjuna cing engang-engang kapenak nya da panginten upami pupuhuna teu aya mah ibarat hayam ditinggalkeun ku indungna ciak deui barang keakan masyarakat teh keur ayana kieu ayeuna dunungan pamingpin di Madukara Juragan Arjuna teu aya heeh jelegur deh kejadian teh di Tumaritis bapak naon nah mbak naon apan kalakuan si cepot ayeuna aneh heueuh dulu jang
kumaha lanceuk si laing teh kumaha menang beja dewek lanceuk si laing teh loba amuk-amukan di kampung nyata Pak ungah adat si cepot teh jadi goreng adat aneh dak abdi mah teu kaop kasinggung pulan ceuk teh ayeuna mah ngamuk kan teteh sakedik ageungna ieu teh mangaruhan kana kredibilitas Bapak tangtos atuh kana wibawa jeung komara salira salaku ais pangampih di ieu tumaritis astra jinga si cepot ayeuna jadi ungah adat kalakuanana kawas owah-owah lang-lang ling-ling kawas zaman nu teu eling cing kecewis tatangga teh Pak malahan itu mah kibaron belah kidul kumaha tatangga itu kibaron naon kamari mamenta rugi ka abdi nah entogna dipuncitan ku si cepot leheung mun di balado mani ulu pencitan hungkul wakil ebek naon cu tangka gedangna diragajian kabeh oh beak ku si cepot dolo itu Kang Agustiar galona dibahe-bahekeun gas dialung-alungkeun eta mah gas dikadek ngarukana meureun samangka pas dikadek teh beledug aluminiumna jualan Mang Anim keur ngalabelut di setrum watir teh Mang Adi watir Mang Anim nepi ka hideung kulitna teh gara-gara di setrum tirituna eta mah hideung mah dikudrat Mang Simon nu boga hajat parekna dicabutan karek menang melak kakarage melang-melak kusaha ku si cepot dulu itu si gareng mah punung apaan bapak duka ka mana di SMS itu tinggal jawab-jawab di WA teh nah naon calana jerona dipake tarason di tarasonan bika abrag-abragan si gareng apanan baut nepi kaina duka ka mana si gareng duka ka rek meuli calana jero kakina juga nama Ulu itu nini dibeberik dek naon majar tanah kulit nameh cangkerek di istrika dulu itu marukana kumaha iteh teu kaop aya hayam beak kusaha ku si cepot dulu itu teu kaop aya meri beak kusaha ku si cepot tekaop aya entok beak kusaha si cepot tekaop aya enog beak kusaha ku abdi eta mah manya ya abdi teu ngirangan polos tangka kalapa dihamplas kusaha si cepot kalakuan anak kawas nu kieu Bapak tangka kalapa teh dihamplas tulisan Persib tuluy dipelitur tangka kalapa teh tangka kalapa dipelitur sumuhun dulu itu numawi Bapak sok bade kumaha ya bu paingan ditanya ku aing teh ngabaleng we buat meren teridoan pedah kaula inung sampuran dawala moal dugi kainya mama tepercanten kadieu kitu si cepot cik dewe pulan kadieu cik dewe saha heuh cek si laing salukan gitu akang calukan si cepot si nonyok calukan jangan calukan hayo calukan jangan anak mapang nyalukan ke lancek si anjeun cu sieun maledong harita ge uing keur ngahejeun di balong di baledog gutai muning nya untung kana kopeah sok cenah
lain gogorowokan hei kita aki-aki teh kumaha naon tagning Aya. tagning aya ya Tuh tina galang. di mana iya di kolong karena di kolong jangan receh ye kadia sahur bapak nawe tidak ke kolong tuh bapak tidak ke kolong sok kebayang bu bapak kadia jangan aking anak emak kadia syah cepot astrajinya salaras nama tita tadi ngadadangukeun dihanapkeun palupuhnya tadi kolong lami-lami astrajinya sadar yen kalakuanana parantos ngaruntakeun wibawa jeung komara anu janten sepuh di Lurah Semar Badranaya atus sadari astrajinya bari cari nakdak socana nahan teu kuat sedih ninggal ingkang Rama anu parantos jaheut manahna yang kadieu jang kadieu jang datan nerata ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana kunaon silain teh jang kunaon bapak ayana kunaon silain teh kunaon anak ting anak majang kunaon ma demi Allah sanes kumaha ma tadi kakuping cenah mak inung samperan abdi tos ngaku inung lahir batin mak cenah kumaha demi Allah mak kunaon jang ece ngomong na pak tobat teuing kunaon cu kunaon silaing teh kunaon tong cari wae atuh kunaon geneng si goblok enak ya kak yang ngobrol jeung sia ini naon jang sok beakeun heula cirikna saeb na dodeh teuing jang kadon bukit tarik cirikna di kitu-kitu teh sieu mah Eling-eling mangka eling memiksan di bumi alam. Nyaman kalabok hasan, waktimu kalangan soan. Ayah di mana? eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasar nyalampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan
negara hayungan memulai negeri kesian kemerdekaan ku karya anu pinuji kuring tinu mahung wireh di dunia ngumpara Bos Iwan Bea Jakarta dicukupan si diri Ayah Bah Bogel kusari rasa nutunga tungana kulalan Gusti Pasuhara Bapak Taim wah tunggalana kulalan Gusti Ayah Bos Mulut Tirta Mulia kaso panjang waboge Sangaro jam jam kajalan sono patepang tepang di jalan warga seni Padalangan merek tonton jangan ikan Ayah Bapak Guru Taslim di aturan jangkana bangunan Kapayun Bah Bogel seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti kabantu pamarentahan jadi juru penerangan coba Wiyagama, wiyaga teh desi Puspa Rahayu anu sadaya mah sadaya Bapak Sarin Kubang Sari Bapak Guru Piring Didi alaku Cinong nong 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 ala cinong Terus kewen putra jingga nyanggakeun kawilujengan kasadaya kaundangu Bos kewen putra jingga deui nyanggakeun kawilujengan kasadaya kaundangu